Aya di mana Pak Haji Entis melaksakan palintangan babalean pangatang alus sanajan di kantungarang kasayan mual musnah Pak Haji Dadang Nasir Jalaman oi mangga Gusti Sarali kana diri laku lamat pati-hati sarasta mau ngajengkung oh iya Cilik titip kenyadi Kalau masa umat Gusti beda kita tua malah tebih keneh ieu teh Kang Kamanura ih tangkos aya kana 5 kilo deui mah urang ngeureuy we Kang oh mangga tapi urang ngareureuhkeun heula capek sumuhun mangga menak mangga say mangga anu kumaha saja ya Akang. neangan jodoh euy Allah, kamu saha ya Akang? juragan Panu Oh gitu Akang, ngerti sae. sakaliane dewek oge ah Sakalian we ulah rek kapil. bejana cenah Mama Cici Sangkuring ngeurana Rupina. anak di saha alah hah Akang laras. Sugande. yuk ah Oh mana Akang? Pak Guru anak Kamanura euy Oh eta teh. aya putri cenah geulis kawanti-wanti kakasihna Kunti Oh ayeuna teh di Mandura teh. Kunti Nalibrata Sumuhun. Akang teh bade ka ditu eta teh. oh nyata sugane atuh jeung sugan heuh Atuh katenan we. gunungan menang jodoh Kenging jodoh. Ih. Mudah-mudahan ya tukang ah. naon heula lah urang ngeureuh heula pot sumuhun mangga hade pisan awak montok di canak lelempangan teh Pak Odok sae teh. lumayan teh ngaluarkeun karinget ubar kolesterol Eta teh. ulah bosong teuing ngewa turunkeun salira teh Turun ke Iya. 10 kilo mama. calik heula kasep calik heula mangga cari cenah jaya mau diunggok gitu si eta mah Ngangkolot teh kawas ka baba. dibawa apruk-aprukan teh kalah namahan dagingna teh kalau bikin nyemplung Gregrog. kalah beuki bergud Gregrog salirana teh. jeung eta meni eueuh nu teu beuki dituangeun teh segala digares Daya nu suga aja mah. wilujeng wayah kieu ayi ah Awi lu jeung bayah kieu kembali Akang. nuhun ah Kumaha Kang Damang? saperti kemarin Tuh terima kasih. bade Kamanura ieu teh yi Oh Akang teh. sumuhun jajab juragan Panu Oh sumuhun. Maksad. kitu maksudna mah itu ngalaksanakeun kapalai rakana Olah nahoyong naon. Raden Dastarata Sumuhun. nya ge socana teu ningali da puguh kitu we geuning da tos beger meureun Ada normal Iya. meureun Akang teh. hiji mangsa dewek oge kungsi di galentoran Oh gitu. Disangki naon Akang teh? teuing atuh Disangka manuhara juga naon. mun celengok kemarukana dewek teh manohara meureun oh Padahal manuk wari mereka. nya alah
Cing aya dina kakiatane kulan di perjalanan da tebih keneh telah lampahan deh. Ya. Doa nawe dawala sumuhun. Emut karama na kapungkurnya Pak urang. Heeh, ja. Mending nyeples nih. Juragan Abiasa kerenyang Sara baheula urang. Asruk-asrukan juragan Parasara eyangna. Sumuhun. Kandenan kula. Oh bener ya, siling mah apa keturunan-turunan deh kaparoho deui teh. Cara das eta panjang. Kuat keneh memorina. Panjang keneh emutan Kang. Nya. Memori 2 giga teh. Cing apa keneh ramana juragan Abiasa heuh apan Palasara. Air ramana Palasara teh Palasari. Ta anak Palasari teh deui kolot. Hampura lanan cara rangkel ya. Kalau gelempangan jauh. Daing teh pamidangan goblok. Ieu leungeun nu kacida cangkel mah belah kede. Ongkor mancing keneh. Coba Beupeul cing tarik. Bodoh banget. Ala kan jadi sorangan. Inti. Pinter gitu. Gapaleun ka handap. Kumamun kena jantung teh. Mal teu teh. Isi. Dunungan. Ulah tunggal teu da ieu papa. Pasti babeh teneungeul teh. Waduh. Eta galak mah itu. Itu mah teu galak kalurah, galak. Mantap jadi gitu. Dikit. Eta ku dijenggut. Getek. Rai getek. Getek. Aduh. Liak jeri di kono. Jiwaan karena getek. Nyerakeun gua saudara. Teuing eueuh kasieun ku kolot teh eta mah. Eueuh kasieun. nepi ka teu dihormat ieu aing. Dunungan nepi ka teu diajen. Keun ka dewek eta dunungan eta teh pangeran putra raja cocongik sia. Tong dibawa deui ke mana? Teuing baung di eta mah di leuwih ti saha. Ieu deui eueuh pamawana pisan sia. Rasa urang carek atuh. Karuana jeung si peleduk. Liwar Naker pisan sia. liwar teu leuwih ti dorok do. Aduh. Naon sia teh? Naon. Noe sia teh ka aing sing dibentar guludug teuing. Anak
Pirakun nepi itu jauh-jauh nama nepi curig ya. Pasieun geus terhormat. Sing boga pikiran urang teh da geus gede. Eta teh kolot kalau hormat hormat Hormateun. sarwana sedan sia. Panuju sia. Tah kitu gini. Jol ka uing itu buku-buku. mun urang mah cicing da muatin tukang teh Suka tiga ngaliuk. Setan. jadi kali ya Ini kasih nyika. Popokonang popokondang. Waktu di bandara Podobongang podobongang. bodoh di sangkara dengan Kumaha papayunganan. sangkan ulah Kumaha nulunganana. sangkan ulah kaedana Kikintiran. Dipikiran. Kikintiran dina bale. Titiniran kirang sae. ayo dileret cicing aya kasieun ayo Kasopono. dileret Kasopanjang. Sono monok. Sono nganjang. ayo dileret mah aya ka era Sopono. Kasopanjang. Najan sono najan hemang. Lain-lain daun awi. ada pencrong ka era pada ada Lain-lain bagja diri. Kuma papayunganan. Kumaha nulungonono. Nah, ya. naon wa Jadi ke bawah ke aing. murukan terawas betul Nah, atuh ieu teh mun disarua. eta ku sarua Alah punten nengeran. Eta kusarwaan. ada hiburan wa Alah. Ampun. teh kabawakeun ku akang boga ka era ikut dundungan Kasoponok aya kasieun Kasopanjang. Sono mono sono nganyang. aya ka era Lain-lain sugan teh daun kapok awi. Lain-lain baga diri. Wah, pahamah yeuh payunganana. Kumaha nulungonono. Pokok era tapi nyumput Alah. nah baung jaga
udah ketinggal salira teh baeud wae atuh ah. Ieu. Kita nggak hibur. Kita ngahibur agaknya. Sana yang seuri kaula mah. Serius. Nah. yang sirina kalah yang dahar. Ai teh keureuy makanya sorangan. Diberi kesempatan. Serangan aja. Ada serangan mah bisa ya deh. Iya. Kasih jawala gitu kaula deh ya. Oh jangan gua kan. Kawal dua gong sewa mengennya. Rasa batin kudu kudu ingat delongan kayang widi menerang mangika nyerita dipake cekatnya Jauh kalaya. Akang na bandingin. Balarun. Kasadaya nu aya di RRI Bandung. Oke, katon jabar. Kapan guru tanah jangan. Menorang panggikan nyeri Giru pulang kiri dong Jangakeun Paulis Nono. Momo jeung hayang kapuji hayang kapuji Oke. urang sing ageng tumampi sate babenung Gusti urang sing ageng tumampi sate babenung Gusti Sakoong sewak makanya. Pak Guru Lukman. Ya kalau yang Kalau nggak ada, wah, ngalametkeun sadayana. Bangkai udah silan dina Paji Sidik Entep dina Tahan nona Sekarang kalakuan duh, bang. Ulare Sakamakama Cing kayak gawakan. Duh, Mon salah silih ome duh, halo, Wanya duh, kagorengan so, Kumaha, Pak Haji Agus sekali Yoba. sewa. Mon susah silih tolongan Kumaha Kang Mon Dadang Bajal. susah silih tolongan Oh, wow. Mula kring Maledo ka itu. Ai maledog ku jambuan teh. Jauh teuing maledo teh. Ai maledog teh tepik.
dah mau nyalahkeun si lain kana masih ieu we. Da calling ieu teh sok hendek-hendek teu daek si teh. Beda kecap kiseupnya. Apan ieu teh dina raraga rek muka lamaran anu anyar tahun 2010. Hargaan aing teh. Hilang bara dihargakeun. Bapak Kepala RRI Bandung teh ieu teh ngahaja ngayakeun hiburan ge di luar terbuka. Wan biasana ilala jok di RRI memayar, ini mah henteu. Bebas. Kepala RRI ngajen sia kana seni nah ari sila si sorangan. Disbudpar Provinsi Jawa Barat atuh cenah ketua Pepadi Jawa Barat. Pacaca suaranya. Pacaca suara pikir ku sileing. Can para pendukung. Can para pendukung. Sesepuh ti mana ti meuni Pak Haji Sidik oge eta teh damang ngeureuyeuh. Can pada dak neser. Bandung teh deuleu kota seni dan budaya. Budaya, betul. Tiba heula keneh dewek cocorowokan ari martabat hiji bangsa teh pan bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsana. Yang ngeunah sorangan saya teh teu ngajen pisan Apok di kolingan teh tukang guru Anang teh dikicepan teh. Sidik di dieu teh Padadang Nasir. Tuh, calon Bupati Bandung teh. Eta teh dukung guru Can Padeni Rukada. Deni Rukada, Padeni. Oh. Padadang Supriyatna kabeh secara rumping ka dieu aya wartosna. Bade ngawilujengkeun dina tahun 2010 ieu sok mukakeun labaran anu anyar nyacas bodas tulisan ku amal-amal anu hade. Ieu mah kadon dirorocet deui sia. Kadon dirorocet deui. Di Cianjur Pamardiano aya. Keur mah 2008 teh rocet deui. Areng enggu dedengean. Rocet kunaon pasea cak-cak jeung kadal. Disaksian ku buaya. Ai bogo olohok. Buaya we olohok. Nempo. Ai lodok keur nararabeun. Lono kalah aja taretana ngangin jaipongan. Ai ku kitu teh mah can bencana alam grepek. Datang hujan banjir. Halodo loba nu kahuruan. Bencana. Wabah jeung musibah Fitnah di mana-mana. bener. Hah? Tapi da leutik keneh bencana alam mah. Leutik kumaha sia teh loba nu korban. Leutik keneh bisa diubaran ku duit. Bencana alam mah ai kitu anu leuwih rujan mah tah bencana akhlak. Walah, Bencana iman. Naon piubareunana sok? kemana obat dicari? Nagara nepi ka kieu teh ku ayana bencana akhlak. Bener. Sabab pangeran moal pati-pati nurunkeun hiji ajab ka eta nagara lamun baraleg hirupna. Lamun ari mah Kacida teuing tamakan. borokan teh. Nu matak urang pingkeun lamun milih teh kudu ka ahlina. Ka ahli. Sabab lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana geuning ruksak. Tuh. Meureun mana kitu ge lain ahlina ieu teh. Saur Pak Jeung lamun urang dek ngajadikeun pamimpin teh ulah pamimpin anu borangan. Sieunan. Naon sieun ku pocong lain. Sieun ku jurig lain. Sieun naon? Sieun teu dahar, sieun teu beunghar. Sieun teu loba imah, sieun teu lega sawah tina loba ka sieun eta yakin kaituna bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara. Duit rakyat, duit negara dilegleg. Katalengesan kaituna. Bener.
ngomong cek kemana karep pokal teh. Mentong hareup teh bisa nu kasinggung. Entong borok kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing. Benar, Kak. Benar. Tah eta euy bebarengan jeung Sidawala teh. Aing sieun kabawakeun. Para laur. Loba kong kalingkong pamimpinana mah. Pek pikir ku aka. Aya hak urang mah ngomong kitu. Heuh nya teh ulah pokal teuing boleh pokal mah. Asa ulah ngayakeun tindakan anu anarkis. Oh iya mah rajun demo geuningan di Buruhan, bari teh nyaho di naon-naon. Apan aya PT demo tah mah? Aya Nya. Palsu teh mah pek dek pokal oge. Tapi anu demokratis Pancasilais abeh dilindungi ku undang-undang. eta anu ngajalur mah. Lain ngenek-ngenek pagar nepi ka hancur ulah ngarusak. Sabab naon? Ayat pangeran mere beja. Ti Rasul ongkoh yen Allah tersepeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi. Itu geuning. Teuing atuh lamun kitu mah. Lampak beledug aya naon teh. Ieu mah dina Facebook oge ngomong ka mana karep foto-foto porno ditemongkeun. Mana adat ketimuran teh mana? Reformasi hukum teu bener. Supremasi hukum. Pek pikir ku aka. Tak ayeuna ti tahun 2010 mah yuk urang tulisan ku amal-amal anu hade. Gitu. Ulah dirorocen sama anu goreng. Ulah rek patongong-tongong, ulah rek pakia-kia, urang sabeungkeutan. Babarengan. Berdiri sama tinggi, duduk sama renah. Hah? Tingali sapu. Lamun papisahan mah da moal bisa dipake beberes. Kitu. Ieu mah karah ngararaceng. Papisah ka mana we karep. Teuing. Sewang-sewangan. Naon maksudna sih teh? Heuh eta bieu. Akibat kitu teh naon? Akana atuh. Sanajan eta ge ajen panayagan teh. Panayagan teh. Hade ku omong, goreng ku omong eta sifat urang. Pake Tina politik kana nayagan. nah sia teh tina politik kana yaga. Apan sagala rupa ge tinu leutik heula. Kejadian teh tinu leutik. Ulah nyapirakeun nu leutik. Da geuning nu gede oge aya pangabutuh mah datang ring ka nu leutik dibelaan apruk-aprukan ka kampung-kampung jeung ngadak-ngadak amis budi. Biar budi. Balalager di ngadak-ngadak berehan. Berehan. Heeh. Baligo we pagede-gede. Ai geus gek mah dina kursi kadon culang cileung ngenengan palingeun. Heeh. Nepi ka dibudayakeun kitu teh. Naon Hah? anjuk. Montong eta ting sia. Lalawora ting sia ngomong teh. Ante lalawora. Nu lalawora mah kalong hesna ngegantung. Benar teh. Hayang ditewak sia mah meungpeung lineuk sok tewak aing. Leuheung sia ditewak mah kumaha lamun aya nu maehan tong ngarepotkeun da teh dipaehan ku si laing oge bakal modar aing mah. Muni malik-malikeun sia teh. Aing teh dulu bener mah teh sieun gitu. Hese ngomong jeung sia mah. Mung elehnya. Ulah sumuhun dawuh hirup mah. Bener. Temongkeun kasunaan urang, ieu urang Sunda mah lain sumuhun dawuh. Mangga we ti payun, tak ulah kitu urang Sunda mah. Kumaha? Haling ku aing, ta eta urang Sunda. Haling teu sanggup mah ku aing. Sia ka mana karep. Haling sia kowek. Haling. Ya, eta si goblok ka mana we karep ngomong teh.
Ada kesalahan mere robah. Iya. Jeuna sunat salawat. No, kowek teh bangkong banset kowek gitu. Ning disadak kowek. Atawa berwek. Ada. Sah juga banset teh. Aka. Aduh, ampun aing. Perem. Sing sauyunan gerasa. Sing sabeungkeutan. Sabeungkeutan ciptakeun daerah anu kondusif. Lamun urang di lemur, cing ati-ati ayeuna aya teroris kitu geuning. Hah? Lamun aya jelema di kampung nu ngontrak imah bari mung wawuh jeung batur. Sok kedatangan wae semah wajib dicuriga ulah ku urang ditindakna laporkeun ka nu berwajib. Nya, apa teroris? Apa? Teuning nu rek newak teroris tah. Disada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain eta mah polisi ngaliwat. Kontrol. Apa teh teroris? Apa? Naon? Wayah kieu geurisik. Indit Kalembang. Wayah kieu teh teroris di ditu teh. Tariris atuh nu kitu mah. Alah. Ai tariris mah geunah laguna ku Mama Cici Canggurileung dah. Naon? Cecep deudeuh. Daun hiris atuh teh mah. Jauh-jauh. Pek pikir. Urang luar negeri geuring ngai datang ka urang teh euy teroris di mana? Turis tama. Jauh-jauh atuh. Di pikiran teh. Turis mah anu diselapkeun dina tonggong keris. Abang turunan Beki jauh. Hamana karep we. keris mah Ai keris mah norok-nok beungeut teh. Kuris tama. Ai kuris mah urang teh diwajibkeun pisan kuris ka nu Maha Agung. Syukur lain kuris. Jauh. Biasa beki jauh. Heeh, nya jauh nya euy. Ieu mah jelema asa ku kabina-bina teuing hirupna. Teh, saya eta mah. Tereureureuh carekeun teh. Beki ka. Mau teh. Alah. Ampun. Mere mandi mere jauh lintang. Naon teh? Naon kan? Pihujaneun si teh. Pada teh Natal. Oh nya bener. Kamari teh Kamarin ngaguruh kitu nya banjir teh. teh mun sora roti. Sora naon pika geungeun atuh ki. Sada naon teh salah. Air bah sora roti. Di Cai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di sirah Cai sang ratu mut putih bumi menga baju mingkem nah teh segala arti Singlar bet balalager jurig di dieu. Hei Woi, naon teh? ya cek ayo ge daguan euy saha Ini eueuh si Maan. saha Sora tukang kredit. nepi kaki itu eta sora mun eueuh piduiteun Eueuh eueuh wibawaan belegug si Maan. dengekeun sya hayang teh pegat ke genggerongna duli genggerong aing udah kaget euy gimana adia itu dah wibawa ngaranna Wibawaan teh. Ku sora we bumbu. Naon? naon teh tadi sada tong cekcok udah kaget sia tadi atuh
rek biuk teleret nyar pici akal boa-boa cing paruringkak bulu punuh aya naon po lah aya naon sawis agan mah di dinya we antosan dinya urusan akang ya mah si harapan ku abdi lah aya naon mah bilih aya siku si ulung-ulung gelagak kencana maung maung naon maung di mana sing maung Badung keokan wae ah acan keok sote cekenena karek babak pertama da panjang kene atuh panjang kene ieu mah da jelema teh hayang meunang terus ya heueuh atuh kege 5 tahun deui ge juara aya cikur sagede kieu wah teu ka akang ya mah itu nu tukang laja mun sagede kitu wilujeng tepang jahe bangsat ambak meureun amak eka batur bisa kamana Gusti bi teh jelema teh eta harapan bunyuk teka cirieun urang goblok muni naker kitu goreng patut teh sia coba lain berukan manehna kasep Assalamualaikum Waalaikumsalam wah agama nama Islam euy goreng patut oge si goblok dan malam memangna agama teh ku beungeut bener si agama Islam heeh geuning teu mawa kenceleng nah sia teh nah kitu tungtungna teh ulah ngotoran agama teh kitu tah ieu mah dibelaan nyewa carry nyewa mobil nu teu puguh-puguh geuning diajakan cenah mawa kenceleng nyair ai geus nepi ka tol macing barareng beungeul lompatan geuning teh geus keun bae atuh jeung saha maneh ini seueur kulan syukur bagjak kumbayangan mana dudungan maneh kan kaula ieu geura aya nu naroskeun orang bagus siapa namamu hei orang bagus nana waduh anjir kasep jelema ieu kasepnya juga abdi jauh aja kah jauh ah cing lamun bener agama Islam ieu nah jijikeun agama wae atuh sia teh panggihkeun tarucing aing sok di dapur heeh aya kopi jeung gula terus
terus terus kopi sasenok gula sasenok kabuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing kopi aduh panggih euy elah pinter sia mah panggih euy ku si eta padahal di negara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab anu leuwih jero sia ku aing aya meri cicing di kolong dicalukan keluar teh mungeun ka lagi gideung aya pek tengah heujeun bijil we anu buleud hejo naon cing nog aji jika pagi euy nya tauhidna jero jelema ayeuna kumaha eta teuing bajakeun teh tauhid cenah cing Aisyah aya benak sagede pepentul hulu korek api siki korek api pepentulna geuning heuh coklat tah mah bodas terus tapi majuna ngablesat di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam tarik anjir setum leutik sagede pepentul korek ieu korek api belegug bodas oh gedenya jadi nu ku aing mah setum mah gede atuh teh mah ieu mah leutik gehu gede kene nyiru ngagedean deui atuh sia teh oh leutik ieu mah leutik bus sia mah Sukro gede kene wah jero euy ilmuna euy naon atuh taluk remeh nyelap dina kapal paingan ngabalesat atuh ka dieu sia tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh paingan lieur aing lain akidah teh mah goblok ngaheureyan aing jemaah geus kaget ku mirakan ningali kang sampun prapta dawala abdi Bapak maneh di mana disumputkeun ku abdi ditu da sok-soakan jama ulah gampang stres parantos sepuh parantos sami sareng Pak Haji Sidik nya benten eta sepuh uang bagus asa teh dawala nyebut uang bagus teh nya kadunungan atau bagus-bagus gitu mah da mah jelek piraku ari kakak sopo harane he ngaran kaula teh Pandu ngaran manusia uted Pandu wong ngendi mu kaula teh saking Astina aya eta saking naon saking kubutuh aing mah heeh da jawaban ge kahayang aing teh kitu bener euy bener saking gowa pagawean saking Astina arep nang ngendi saiki kaula teh rek ka Mandura milu saya marah bener ya syukur ya lah cenah di Mandura teh seueun saya Gusti atuh ngiringane saya marah cicing sia apa sampean lamun ngaliwat kaya tempat dina harti geus milik kaula nya da ulah cing aing oge begal da eta anu tukang resahkeun make dalih agama teh dipake kedok bener Kang ieu teh nyeun kaonaran da ieu nu bakal ngaruntuh-runtuhkeun ngaran agama urang teh bener
Oh Nurunkeun wibawa agama urang teh kieu. pasrahkeun harta kekayaan nu dibawa dibikeun nuhun teu dibikeun dina harti sampean balik ngaranna kan naon pot ku abdi dah ararat teu abi leungeun ye tos heubeut teu neunggelan jelema nya linu saminggu teu gelut teh Bener Akang masuk kali Iya. kan awak teh. ngagos aing pajar kete linu saminggu teu gelut Supaya supaya aduh leung lamun pikasieun mah da sia mah lain pikasieun pikasieun aduh tapi serius teh anu simpati ka sia da aing mah geuleuh hayang utah aing mah nepo sia teh oh kitu nu geuleuh mah da nu ngewa mah gitu kan. nu ngewa mah kitu nya Tiga nu berwibawa. lain muni kawas anu pinuh wibawa we Oh bener. Pas penuh kukomanda we. awas ya ku aing dinu poek di Ciwit ya ngancam nepi ka teh sieun gitu Suka dari kapan dia kan. alah awas ya dinu caang ge ditoel ku aing toel aing teh mah dak bareuh Awas ya dicai dikosokan. lain muni asa pang benerna geuning Deui. Ada ya buta atuh karunya Akang ngaranna ge. buta ngaranna ge buta hate buta pikir dan jelema kitu mah dek dipasrahkeun apa mah Raja Ponggawa dah ya sampean ngayakeun ngan ancaman model gitu Pandu moal ngejat satu yang beas ancur lebur papan kari tulis daya halanganana sabab sampean anu sok ngaganggu kana katengteman masyarakat mun itu jiga ambeknya ngomongna teh dunungan aing Ya wah si mana kan. bareta we aya di titah tunggu pare jeung aing Kumaha kan? Ieuh hayam hayam teh lain lumpat ka ngising Kalau bawa karung. Kalau kajua pare aya. Ada hayam. dek ngalawan sampean gakula ya apa kon wani marang aku ora wani teh ningapakulanang koe lanang Aji Mula ditegak ka dijaya suram rata jaya merata modar sampean ayo singkilkeun baju leungeun kenca jeung katuh sawios Gusti ku abdi aya tuh baturna teh waku sia Aya. Hei. Tuh kan kontrak kayak gideun. ka dieu sia musyrik kafir Asa bawa ka Akang berarti teh. sitara salat goblok Aing mah di BPAK. kawas nyaksiane hirup aing Urukan nyaksian sama poe. ayo aling pot doa nak bejakeun ka bapa maneh wilujeng sawios ya tuh abdi urang sia apan loba kada cing ati-ati Sing waspada we. jaga ti tukang besi anu ngadon ngabongohan ka kaula siap Sing rancing. naon sia nanya we ka aing kunyuk ka abdi keun wae lah dagor ku abdi nyingkah goblok permios atuh los goblok Bari teu jiga. ngabongohan ka aing Bari teu jiga rek leungeun Akang. sawios urang sing harepan ku abdi mundur maneh dek naon sia Naon? dek neungeul kapangi aing mah Leret sebentar. bangsat maledog Aing burudak baledogna pada sia teh mah pas. Cacak tara ditinggali teh. Ada. teu keuna kunyuk dari maledog sia aing mah beurit Tara eleset. maju Pandu sobat-sobat ya Lapasang temen dina menang. Wow. Pada hati
rasa tinatan mesti ono karasane yen lagi nandang jadi coba seneng mudeng dari berjuang medan Modern. Itu nunungan di alungkon. Pirarian. Iya, tangan bisa teh. Raden Panu. Iya. Tumiba lemah. Culang sileng milarian panah. Untung tiasa kapetan. Geus lain hampuraeun sampean. Sumohon kula. Lamun ningang kanu lemah cilaka. Wah. Petang paragat kula. Bakal kabobolan. Leres. Kewajiban kaulah Pandu. Putra mahkota negara Astina nyaeta pikeun ngerem kana nafsu-nafsu na manusia-manusia model gitu. Leres. Wayahna bakal ngayakeun tinakan dabongan anjeun Geswani dek ngalan nyawa. Rasakeun denawa
Di mana ragragna? Sugan pilarian ke balik. Alah, cos. Mun urang maluran leret ai lempang. Alah getihannya. Eta kan. Bohak. Bapak. Bungkus saya kucangkan wajib. Iya. Alah. Hapunten kulan ah. Eta salira nu mah ragrag henteu kutuk ieu. Kabeneran kaula salamet da wala. Sumuhun. Bade di kumaha haling urang cacar bolangkeun da lain hiji teh loba. Kitu kulan? Ya. Saya wilujeng atuh kulan ah. Permios los. Deh. Sok ka itu. Deng delet teng tumilareng itu mah oh sayang boneka butut uluh Boneka roges. lagu naon tetepot boga kabogoh jauh Boleh jauh-jauh. boga kabogoh jauh nepi ka teu panggih deui. Mawa naon maneh eta? Warisan ti Pak Haji Oma. Eta teh. Boga panahna gaduh mana? Wohon. Alah. Di mana maneh menang panah nu kitu? Wah. Kapungkur ieu teh. Riwayat teh panjang nuju perang Bubat kapungkur. Pemasihan ieu teh ti Pangeran Diponegoro. Ngandung historis di panah teh Panogoro teh ti Prabu Siliwangi. Nya dipasihkeun ka Kian Santang. Kian Santang cicutna. Di Kian Sintang teh ka Kecut Nyadin. Nya Cicut tadi kecut mami. alah ampun. Aling atuh maneh nemakna belah ditu. Sae lah. Cas. Pakai jas segala kawas rek poli. Dawala abdi ulah cicing hareupeun bisi kasabet. Siap. Rasakeun jurig-jurig anu ngaganggu kana katengtreman jalma-jalma. Lain aing ngemikiran sia boa gelo. Kitu-kitu wae aing jadi kenangan. Aing jadi kenangan daleman. Alah. Ampun.
dimanfaatkeun segala rupa teh sia mah. Haling sia. Senjata aing memurang maring deuleu. Teu pangih jeung sasaran kemana we. Mana we ngador Saha-saha jelema anu berwok. Nya ieu mah. Radiasina deuleu. Wah. Karesepna kan berwok. Alah. Dawalan. Sada bang Sumantri nya. Alah. Jika Bang Sulaksana. Percis. Dawalan. Naon gelok? Euy. Alah. Eta kudu malan. Sia mah kitu teu kompak ah. Latihan terus. Ai latihan terus. Ngomong manehna teh malan ku manehna teh. Pandu duh. Naon sia teh? Punten kan punten. Alah. Anu tadi teh saha teh ngaran teh nya euy? Raja buta we. Alah, tembak wae sia. Kemana leos nasib Pandu? Alah batur-batur. Iya. Silakan dunungan urang tingali lumuh. Iya. Munur-munur bahayai jelema ieu. Munur. Teu sapira sia jurig. Teu sapiring sia. Marukana kumaha teh makan aing? Percaya. Karasa ku sia. Percaya karena Teu dilepaskeun ku aing ge lepas sorangan senjata aing mah. Tara misleuk ki baheula ge. Marukan la ilaha illallah. Punten kan ah menawi teh aya agan. sakitu dunungan nuju di angir nepi ka tinggal. Hebatnya kan. Naon tembakan abdi Percaya. mun plus reti korona. Saja lepas sorangan. Usaha ku abdi. Tingali heula panahna nu saha. Tingali atuh panah dunungan jeung nu akang da beda. Beda lucir dunungan mah. Dunungan mah tuh panahna ge lucir. Nya nu agan teh maning. Ari nu maneh, lah nu maneh kaseretkeun nu agan ka jero. Geura sok urang bede. Beli teh percanten maka abdi. Nah, ari agan. Nya. Gening nu maneh mah kakara datang. Alah, ampun cing aing titah jalan tos ya mah. Nyaho macet. Sidi ka kota mah loba macet eta teh belegu. Jadi we kitu ngarakeun aing sia teh. Ih, punten agan ah. Alah.
coba ari ka aing geuna Aing kana sasaran. kabina-bina teuing Teuing jata mah duh. geus atuh singkahkeun nu kitu di gugumung lah nya panahna nya nu gablegna pika geuleuheun teh Tapi karena kiseun bisa. Kan bisa nuna tetekon nu panah teh. Tapi kapok sih tuh. Oh, sok masih deui kadulungan gitu. ari eta teh naon diserapkeunana nya di dinya teh maksud teh Oh, keduna manehna. dawala emak koe wala dia bala tam-tam aling Aling. hei ah Ade. Ulah ayeuna hareupeun. Ganti balik atuh. dibalik we teh Balik. nepi ka urang ngabejaan ari lain aduh sepot lah kumaha birat sadayana Wah, kabur ulah. kitu sia FSMR Kawas nu heueuh dengan aing. kawas nu heueuh gos di kapayunkeun wah Raja komo lamun ditah milu festival sia mau menang. heeh alah ambujang Kang. ka Manura euy duh Oh, akang teh pada kemana? Oh, saya teh sing salamet Kang. jago saya marana teh cenah beja nama soda-soda gitu Bambang soda pengen Kang. heeh teteh soda-soda teh teteh babaturan sprite Eta mah soda atuh. heeh ya Kang. guli sina euy Dewi Kundi Oh, pasti Bang dari saya marakeun ge Kang. jadi murang kalihna Gusti Abiasa teh anu cika Raden Dastarata teh Sumohon. geus beger ini teh Oh, ayeuna teh. Heeh. Paingan hewetan. jadi bade di pamilihan ke jodoh we kitu tah Oh, sumohon. heeh alah lah naon tapi cing hati-hati di jalan euy luak lieur Pak ya geus aman cu aman kitu we teh makana barang hakan Ah, gitu we, campui. panggih jeung pasea manehna mah nyumput heuh Kan bae. tampi beres bapak mah tampi beres ya Pak Tapi beres we. nu mawi montok oge heeh Kan bae da kolot. ayo ah urang kadang-kadang Manura Ya, salamet atuh Kang.